kakek kieu mah yang pindah ke luar negeri ka hirup teh ah. Pindah ke luar negeri ka mana sih teh? Ongkos lagi teu boga meureun. Lain di Indonesia mah lobana ge pejabat korupsi. Lah nyaho ti mana si laing? Ya, dai. Malahan mah masyarakat lagi termiskin di dunia malahan nomor 2. Nyaho ti saha nu kitu? Daek oge nu pantar kieu teh nyaho kegituan mah euy. Dai pandai teh peuting teh soal teh horong. Kayaknya itu mah ketemu hijau. Bun, kenaon di dinya? Tinggal Solo. Tapi mana, Dai? Iya, ya onangan ta pasti ditu. Ngaranna teh nyokot bantuan di ditu. Saya kenaon? Tinggal Solo nah, dek tadi onangnya euy. Meunah aya onangan we tadi. Oh, wah dek orangan ka dek euy. Lain dek ka euy. Onangan ka dek mah tapi mana kabeh dek ka? Alhamdulillah kun kabagean dek mah euy. Aya onangan kita mau kakak jeung ke KTP jeung gesekan. Tuh muntan mah di belah ditu tuh. Alanya suluhnya. Heeh. Belah ditu tuh galaring pisan tuh. Ayo ah. Ayo, bisi hujan manten ya bisi ka ieu, bisi ka hujanan beasnya. Heeh. Ayo ah. Ayo Dai. Goblok teh. Kumaha nu ngadatan dek ka? Aing teh kabagean, ai si Dai kabagean dek ka. Lain dek euy. Sarkun teu kabere piraku. Padahal manehna bajuna ge ruak rawe kitu. Piraku teu kabere nya euy. Udah dibikeunnya dek euy. 15 lagi alus sih mah. Baik kita lah. Deka heran euy. Posisi Dai teh jelema boga. Tapi kabere deka. Bangunna teh ieu mah ye. Salah sistem ya. Sistemna error bangunna teh mah ye. Deka heran euy. Kasih ikan rezekina teh. Mun kabere we bagian teh. Daek teh meureun. Di pandangan Allah teh matak teu kabere ge meureun daek teh beunghar matak kieu ge. Dan meureun si Idai mah di pandangan Allah teh meureun matak kitu ge miskin matak kabere wae rezeki ge. Nek heula di dieu di saung ye. Bun, mana can balik ke dia kene? Encan karena heula di saung ya teh. Capek. Can anggeus ka suluhna. Encan. Nanti ka mana deh bolak-balik wae deh kali. Lain dek ayeuna tinggalin di ditu di pembagian. Di ditu tuh tek nyokot heula nya teh ting KTP, ting kakak. Balik deui deh ka di jalan tuh. Poho. Itu lah nya. Oh, jik. Tangke munten mah. Di ditu ala disuluh tuh baradag. Nya deh ka. Ayo ah. Ayo. Deka sacuri, gak kasih Idai euy, bangunan teh mah panas euy, kadek mungkin ada kabagean bangunan teh. Dai. Lo aing deket ngojek di dia. Kene ning di dia can balik maneh. Balik. Bukan tengos balik dia seleng teh euy. Encan dek ka. Lain dek ka Dai euy, curiga dek ka. Lain bolak-balik wae deh tadi. Dek mah bener. Aya perlu ka itu teh. Nah kumaha gitu. Lain esok kabagean mah jig atuh kaluarkeun tah udah dalen di pom atuh euy. Dek teh mau udah dek mau dek KTP tuh. Dek tah KTP. Oh, aya tanah haon atuh Dai, teh udud. Oh, poho dek poho. Tah udah tuh mari udud.
Sabatang we. Hampura deh kak, euy. Mau biasain mah panas. Kali itu teh bener perlu. Ada aprok ditukeun ngalas sulu nya. Balik dia ka dieu. Di tengah jalan teh daek euy. Kaingetan tak. Tinggalin dompetnya di situ. KTP ku ditaruh di situ cenah. Bener kali nggak bohong? Oh, kitu teh mah. Tapi da kitu-kitu ting mah da euy seru aja mah panas kadek atuh kitu mah. Di mana itu kahuruan? Makanya jadi panas gitu deh kak. Jadi mau nu kahuruan. Dai, Kumaha ieu teh? eka kieu we mah yang pindah ke luar negeri ka hirup teh ah. Pindah ke luar negeri ka mana sih teh? Ongkos lagi teu boga meureun. Lain di Indonesia mah lo banyak ke pejabat dan korupsi. Lah nyaho ti mana sih lain? Ya, dai. Malahan mah masyarakat negeri termiskin di dunia malahan nomor 2. Nyaho ti saha nu kitu? Daek oge nu pantar kieu teh nyaho kegituan mah euy. Dai pandai teh beuti pas salat istihoroh. Salat istihoroh cenah. Tapi dari kakeukeun dai yang pindah ke luar negeri deh kan. Pindah ke luar negeri ka mana sih teh? Ka Garut teh kah? Joy. Garut teh Indonesia kene sih teh deket Tasik. Pokoknya dai gitunya. Sih teh, Garut mah deket Tasik Indonesia kene. Lain luar negeri sih teh. Maklum mereka. Jelema awam deh kadai. Nah, tuh tadi ngomong wae nu kitu, nyawanan deh kak. Ada jadi manusia ulah sok tahu. Nyawa ti mana coba kegituan deh kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mang, tadi tadi pirarian, tadi di dia kenalan. Kan ngobrol ya, jeung Mang Jainuddin. Tadi bahasa sih takut. Tos ieu jang tah. Alhamdulillah jang. Alhamdulillah sakit tuh. Power deh kak saya tuh. Alhamdulillah tuh. Sayanya. Lain jang deh kak euy. Karunya ieu budak. Pangecekeun coba data-datana. Aya teka bagian wae cenah. Lain mereka coba pengecekan ngaran dek. Make jemenang gua dek kata hati teh. Coba ningali mau KTP teh. Ya mawa tuh dek masih ke kebon oge teh guru ka kota dek KTP mah dibawa tah. Aduh, buku murah. Ada ngaran saha? Sakun. Ada dia Jainuddin. Di mana-mana oge nya, anu ngaranna Jainuddin geus bareunghar pokona mah KBG. Geus beunghar moal ka bagian pokona mah. Ya gitu dai. Lain jang. Eta mah ngaran sarkun teh ngaran laneungan. Tapi euy, ditinggal mah tiga perompak teh ka euy. Ngaran samarannya. Lain jang. Mun bisa mah euy engke. Anu jang teh sepupuna pejabat. Coba cek karunya teka bagian wae. Oke. Lain jang. Iranya nak deui beas euy. Ting bulan hareup itu jeung deui lah. Bulan hareup ieu teh. Alhamdulillah. Kabagian lah mudah-mudahan aing. Bakal di soalnya saya ada tanah Aing tanah aya Dai. Dek arek balik. rek balik Lin. Balik dek ah. Nah, teuing kudu loba kene ya. Mau tinggi dek dek ah. Panas-panas sate dek. Lanjut balik ya kene perlu ya rek ngobrol kene. Oh hek bae tah tulikeun we. Lain jang. Amang rek balik hanya adik rumahnya. Oh, siap, Mang. Kayak iya nya naon ngaranna teh. Bejaan di mana aya bantuan di mana? Siap. Beas urang ka mana jang? Tuh, Mang. Tuning tuh. Wah itu sok korupsi teh. Oh, ya. Aku cek aing oke nu sok korupsi mah ini bakal aya akibatna. Beri itu, beri. Woi.